Nementak kurang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener cek kena haseup. Hampang cek kan. Aing ge nurutan haseup lah. Moal aya beban geus kahayang ku aing teh piceunan ngarokok deui. Masyaallah. Bisa dijieun contoh sia haseup. Aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur, tilu ngarokona rada telem. Ngarupa jadi pocong haseup. Wah! Cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong. Salah tapakurnya dedeleuan kan nya nama dedeleuan lain dedeleuan akhirat, dedeleuan karung goni ya otomatis garupa haseup ge nyingseuna. Pendi jangan kemana-mana, engkau adalah temanku, mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial dah haseup gobloknya, atuh goblok dah mah goblogan Haji Pendi sebenarnya. Nah dilalagak ku haseup.